Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wargi Sunda, Abdi Seni Juniawan, selaku reporter pada ngawartakeun berita atau informasi anu aya disangkut dengan urang saraya. Dina wanci ayeuna aya salah sahiji kajadian anu penting jeung menarik anu wajib urang dikanyaokeun jeung wajib urang simak. Ye berikut kejadian-kejadianna. Diwari saya pedagang yang kita loba pedagang tradisional merasa susah di dalam barang sebabnya loba masyarakat, loba orang-orang sekitar anu leuwih loba meuli ka toko offline. Aya rekan abdi anu bakal diwartakeun ku Saudari Dewi. Nya tunun Sandy di dia ayeuna sim kuring tos aya sareng Bapak Nopal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing. Hapunten ngawagel kana waktosna di dia sim kuring sapara kanca hoyong tumaros ngeunaan persaingan pedagang online sareng offline. Tah, kumaha ieu dampakna pikeun toko offline tina ayana toko online di zaman ayeuna? Aya teu strategi Bapak anu matak Bapak dugi ka ayeuna bertahan di tengah-tengah ayana pedagang online? Oke, atur nuhun panginten sasaacana. Ayeuna ku seueurna toko online panginten dampak kana toko offline oge saalit ageungna aya. Justru memang panginten biasa dihetangkeun ageungna memang dampakna karaos ku pedagang offline. Nu mana sainganana memang ageung soalna tina online mah kahiji biasa terjangkau kuno tebih oge nu kaduana dina pangaos panginten langkung mirah teras seueur deui nu sanesna. Pada kumaha ayeuna pedagang offline masih bertahan dugi ka ayeuna nya panginten upami henteu bertahan panginten kumaha deui da iwalti kedah bertahan. Mung dina ningali strategi mah panginten upami kedah disebatkeun mah nya keukeuh. Kahiji strategi kangge pedagang offline mah kualitas barang panginten di nomor hijikeun, nu kaduana pelayanan memang eta lebih utama. Mudah-mudahan ku ayana strategi nu eta tiasa langkung menarik minat kangge pembeli sumping ka toko offline. Panginten sakitu heula. Tah namung anu saterasna mah nya ayeuna mah kan upami ayeuna toko online mah biasa diakses di mana bae nya Neng. Upami ka pedagang offline mah kan emang anjeunna nu kedah sumping. Mantak memang kahiji anu kedah diperyogikeun mah hiji panginten naon namina teh tempat atanapi sarana memang kedah kahiji menarik ya, itu mah menurut saya pribadinya, menurut abdi pribadi memang kahiji sarana memang kedah menarik supaya jalmi teh kersa sareng nyaman ketika belanja di toko offline teh gitu, di pasar-pasar lah intina nama gitu. Terus naon deui? Tos wae atunya Pak, hatur nuhun. Mohon. Hapunten ieu ngarep ngawa Wagel waktosna. Waktosna. Mohon sami-sami henteu naon wios. Ieu nya Pak sing laris terus lah usahana. Amin, mudah-mudahan panginten kapayuna salaresna mah pangintennya Neng ai kedah dicarioskeun mah pedagang offline sami eta hoyong majangnya anu online oge sami hoyong majang da sami-sami nuju arusaha. Namun mudah-mudahan kapayuna mah nu online jalan, anu offline oge jalan. Mudah-mudahan abi oge nuju ari ngiring naon naminna teh ngiring ngaramekeun nya abi ge henteu offline hungkul nya angger kedah ngiringan kumaha zaman ayeuna usumna online nya abi ge ngiringan online. Namun memang dampakna tina seueurna ayeuna online memang karaos pisan ku toko offline. Mudah-mudahan sadayana aya dina kamajengan. Amin. Nuhun ya Pak.
Mangga atuh nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya uih deui ka Bapak Sandy anu aya di studio. Kiwari orang bari ngupas ngeunaan kegiatan laksana anu dilayakeun di Curug Panjalu. Kegiatan ieu penting pisan pikeun urang, pikeun ngelatih kemampuan urang, pikeun ngelatih kedisiplinan urang, pikeun ngelatih kebersamaan. Kumaha jalanakeun ieu aya bari disampaikeun anu bari diwatokeun ku saudara. Mohon Sandy di studio, panginten bade abi bade ngawancari kamari kegiatan laksana gabungan kangge iya abi sarang pembina pramuka. Tujuanna pramuka kangge naon Pak ke depanna panginten? Diayakeunna kagiatan laksana teh kanggo ningkatkeun mutu si anggota pramuka nu aya di Raja Desa Husuk umumna, khususna di Ibadul Gopur kanggo seterusna tiasa ngiringan pramuka Garuda. Mau kangge manfaatna panginten Pak? Kanggo manfaatna seueur nya upami mungkena si peserta teh atanapi si anggota pramuka teh tos laksana tiasa ngiringan Garuda anu mana ku Garuda ada teh tiasa ngiringan beasiswa kanggo kuliah. Oke, mungkin sakitu wae ti abi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwari urang bekerja selasa di tempat wisata anu aya di Sindang Rasa. Tempat wisata ieu dengan sabun nyugumakeun pemandangan endah, tapi oge nyanyudikeun pengalaman anu hade, pengalaman anu sae pikeun jalma anu nuju neangan ketenangan, neangan ketentraman. Wisata alam Sindang Rasa. Sindang Rasa nyaeta salah sahiji tempat wisata alam anu marenahna di Kacamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Tempat ieu kasohor ku kaendahan alamna anu masih asri serta suasana anu tenang, cocok pikeun wisatawan anu hoyong reureuh ti ramena kahirupan kota. Jalma-jalma nu sumping ka Sindang Rasa bisa nikmati wisata alam, jalan-jalan di tengah leuweung, bisa popotoan atawa sakadar ngarasakeun hawa tiis bari ngopi di saung-saung leutik. Salian ti eta, masyarakat sabudaran oge sok nyayogikeun aneka kadaharan saperti baso, pangsit kuah, pangsit cili oil, gorengan, minuman jeung sajabana. Ku kaendahanana Sindang Rasa jadi salah sahiji tempat wisata nu cocok pikeun nu resep kana petualangan jeung mikaresep alam. Ngalaporkeun langsung di pasar anu kacida ramena nyata di Raja Desa anu keur viral baju obral viral. Ieu kejadian langsung di pasar Raja Desa di mana para penjual, para pedagang nyayogikeun baju-baju mirah, baju-baju anu mirah banget anu mata pancing ka warga supaya biasa bisa kana baju anu mirah. Hayu ibu-ibu sareng bapak-bapak, ayeuna waktuna balanja baju keur barudak kalayan harga obral murah meriah. Di dieu aya rupa-rupa baju barudak anu lucu, modern serta nyaman dipake sapopoe. Bijieuna tina bahan anu lemes, adem, serta hampang sehingga barudak betah makena bari tetep lincah jeung senang main. Pangaosna nage ti 10.000 dugi ka 15.000, modelna macam-macam. Aya baju kaos, celana, baju tidur, nepi ka baju serempit pikeun kulawarga. Warna-warna oge cerah tur gilang lucu jeung karakter barudak nu resep kana hal-hal anu rame. Moal hilap aya motif kartun favorit barudak jeung desain unik sejana nu dijieun khusus pikeun barudak letik. Senajan diobral, kualitas baju-baju ieu tetep dijamin alus, bahanna awet, teu gampang melar atawa luntur. Senajan sering dikumbah, hargana oge ramah di dompet, jadi teu perlu sieun boros senajan meser sababaraha pasang sakaligus. Buruan datang jeung pilih baju anu pangalusna keur putra-putri tercinta. Sing saha nu ngaganjang bakal menang anu pangalusna. Toko MM to ke toko anu nyediakeun dolanan pikeun budak leutik supaya budak leutik biasa meser ka MM Toy. Toko MM Toy nyediakeun rupa-rupa barang, baik boneka atau figura, oge aya kauleun budak jeung kauleun gede oge aya yang terima. Toko MM Toy oge jadi salah satu panutan pikeun warga masyarakat Desa supaya meser atau balanja ka eta toko MM Toy. Kusabab di MM Toy mah murah jeung serba ada.
Stoy teh mangrupakeun toko atau tempat anu ngayogikeun rupa-rupa mainan anak-anak, boh anu tradisional atau anu modern. Di Stoy, urang bisa manggihan mainan anu bisa ngasah kreativitas jeung kamampuan anak seperti puzzle, mobil-mobilan, boneka, sareng kaulinan edukatif sejen. Stoy oge nyadiakeun barang-barang pikeun ngabantu ngamekarkeun kamampuan mentoring jeung intelektual anak-anak. Toko ieu boga pilihan mainan anu variatif, jadi cocok pikeun kaperluan hajat ulang tahun atau hadiah pikeun barudak. Sim abdi selaku reporter pamit undur diri. Hapunten pilih aya kekira kelepatan anu matakna mana oge geus rek saramana nuhun sareng Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.